Ah mama hayang ngulum ceramah teh nu bari nyanyi tah eta mah Rhoma Irama. Nepi kalau bak nini nepi kejebleh inget ke akhirat tidak imak kunaon pengajian tara ka masjid tara kuat ogo wae inget akhirat didengekeun di radio lagu si Oma kuat diusapan jeung radiona. Cinta kumaha mah nyanyina nu kieu geuning. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Kemarin mah pengajian di Sukabumi Pak, di Curug Kembar, aya kades, aya camat merete gope pas lagu ieu tah. Di Sukabumi lain di Sumedang. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Kini bener tuh asli itu ngasih setiis dia. Kemarin mah di Sukabumi camat kades apa nama genah teh Pak ceramah kieu teh pas nyanyi teh gebro. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam, secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Gaya ceramah jika Rhoma Irama hepek matak takdir Rhoma Irama menjadi penyanyi dangdut dalam menjadi presiden mah bahaya. Ibu Tita Jong cetot aduh Rhoma Irama lain gitu cetot Tita Jong aduh jadi aya beda. Ibu ka Banyur Cai ku budak au Rhoma Irama makin ada udah penyanyi teuing gitu di rumah tangga model TNI gitu di rumah tangga teh gitu hohoak pan TNI mah pura hohoak komando sang saka merah putih orwok rak da ayeuna teh eta TNI teh keur di puskesmas ieu baru atuh tapi meureun di imahna mah henteu nya matak lamun ibu gaduh caroge TNI dititah nyangu gera nyangu jawab kieu siap 86 kudu kitu. Lamun polisi, tak polisi mah. Geus nyangu acan prit ditilang segera. Beda jeung ustad melentong. Cek Pak Ustad mah kieu, Umi tos nyangu. Jawabanna teh, teu acan abi. Da ustad mah bijaksana. Wios urang puasa, matak begung awakna teh Pak. Da bijaksana teuy. Kabayang telepon ayah gempa, Pak Presiden ada gempa, kumaha jawaban Rhoma? Terlalu. Kamu lawan Rhoma Irama jadi kenek lah, pi omongeun. Kenek mah kudu suara gede dina preman pensiun ge geuning. Bandung, Katapang, Sumedang, 2 deui ce. Meujeul jadi kenek teh pas suara gede gitu kadenge usara ya. Lamun Rhoma Irama jadi kenek, Bandung, Katapang, Sumedang, 2 deui ce. Nengang orang Sumedang bereki heureuy Al-Fatihah gitu. Jelema teh geus boga nasibna masing matak tong sirik ku nasib batur tong sirik ku takdir batur manusia geus boga takdir masing-masing. Nana gerhana wujudna kieu bentukna kieu ai ku Allah ditakdirkeun kudu jadi mubalik we geuning sa Jawa Barat ka Kurilingan. Lain amin heueuh. Alhamdulillah padahal tempo ku ibu aya teu wujud pi ustadeun sok tempo monya ya ustad buukna kieu
otak bieu ge geuning penghargaan ka kuring mah rada beda dalam ustad di udang digamis maju langsung wilujeng sumping al mukarrom assalamualaikum. Nah urang mah da karek nolol tina mobil juk langsung well kuat eueuh nu assalamualaikum. Tapi bae we naha da teu resiko hirup